Pak Haji namanya Suping. Mun. Waduh. Kumaha di kota ya kumaha? Ah, biasa musim hujan. Atuh rokok Pak Haji. Oh, ieu kalem layang. Aduh Pak Haji. Aya rahasia ieu teh. Naon? Aya obat kuat bisi erek Pak Haji. Oh, Halus, ieu mah. aya madu rasa. Ih, henteu ieu mah halus Pak Haji. Bisi bade gabi aya. Aya. Umur 200.000. Sanaon? Sahijina bini bade manjur ieu. Samtok lah ka dieu. Sok. Dia sok pangsanak heulanya Pak Haji. Canap ya. Haji Iji datang, Allah mau maha adil. Wang tipu si Haji Ijina ke urang. Malah, ari obat di mana wadah obat? Jangan naon nanyakan obat, gering, saha. Urang teh teu boga duit. Itu si Pak Haji Iji dikarek balik nyaba. Wang tawaran obat, mun urang boga duit. Kunaon Pak Haji Enjidna? Henteu kunaon, ngan urang pan teu boga duit. Wang bobodo lah, mumpung datang nyaba lah, wang bobodo. Ulah bang, ngabobodo batur mah dosa. Lah, gancang guatkeun, keun bae darurat, henteu dosa. Keun bae da Pak Haji Ijin mah loba duitna, mumpung loba duitna, cicing lah gandeng tong loba omong. Darurat naon ngomong nage tebalek, darurat meureun. Gancang pangnyokotkeun bijurah tong loba omong. Yeuh, bah aya oge obatna teh. Aya paramek jeung obat ngising. Yeuh, bere we obat ngising ieu teh. Heugah, nu penting mah aya jeung pang-pangna mah meh meunang duit. Iya Pak Haji, ieu mah manjur lah. Dijamin nangtung di Pak Haji. Oh, kitu. 200.000 teh Pak. 200.000 heuh lah wang beli. Sok atuh, sok Pak Haji. Oh, duitna eueuh, ngajung. Iya atuh teh mah nang Pak Haji. Atuh nyang ke sorenya. Ke sore lah duit teh. Sok, siap. Tah, geuning si Asep aya, cenah Asep pada Asep. Aduh, aya si Haji deh kumaha ngomongin ieu pasti ngomongkeun eta ieu. Nya Pak Haji engke. Pak Haji. Obat nu kamari teh geuning teu waras, sugan teh waras yang diajaran penting geura etoy, mencret ya duh kumaha ye? Nah, mencret. Teuing, cenah alus 200.000 malah. Kumaha Pak Haji? Heeh, penting teh minum heula kopi, tuluy ngadahar obat eta kalah mencret geuning. Mencretnya. Oh, berarti tina kopi eta kuduna mah tong wae nginum kopi salah Pak Haji mah. Duh, kada hayang kuat satadina mah sugan teh rek kuat terus 2 jam geuning hantu. Tuh dapat minum kopi heula. Ye, lamun erek Pak Haji beli di obat ye. Tapi tong minum kopi heula. Bener ya teh obatnya teu ngabohong deui mah kawas peuting letoy bere pencret. Moal Pak Haji nu penting mah tong wae nginum kopi. Tapi eta teh 200.000 deui Pak Haji. Wah, mah nya ya 200 kamari 200, ayeuna 200 jadi 400 atuh. Nawar 40.000 lah. Nya atuh lah Pak Haji nya. Nuhun, sing manjur aya mah kade tong nginum heula kopi. Wah, Haji teh katipu di lumayan rezeki anak soleh 40.000.